Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa napangan deui. Satacana dipedar ieu cariyos simkuring nganuhunkeun kanotos like, komen sareng subscribe-na nya atur nuhun. Atuh di mana wae ayeuna mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun akibat muja ka jurig bagian ka 28. Yeu cariyos karya Mang Nyalira sanaos pasajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu cariyos mangga urang kawitan. Mohon bi kitu wae numutkeun abdi mah ngan omatnya wayahna bibi kudu sabar mayunan ieu cocobi sugan atuh kapayuna mah si mamang teh bisa kaburu kapanggih anu aslina kitu bi. Mohon insyaallah jang otang ku aki oge aki sejak nampi ieu cocobi oge nuhun deui parantos dipaparinan wejangan sareng pituduh ka abi teh tos sakedahna bi tos sakedahna kapapada jalmi memang kedah silih paparin pepeling oge dibere bongbolongan deui sugan we atuh bisa nyaangan anu keur poekeun sanes kitu aki sumuhun leres pisan kituna sareng saha deui urang teh bade silih tulungan teh yeuh da iwalti jeung papada urang deui daek nalang kanu susah daek nulung kanu butuh etu teh kitu pisan teh hade pisan tah kitu muhun leres pisan aki memang kudu kitu sakedahna ieu dibi nanging hapunten wae nya abdi bibi margi tos wantun aduh pamatahan ka saluhureun ieu teh bi muhun teu sawios atuh jang namina oge jalmi kedah silih caangan sareng silih geuingkeun deui sok sanaos leres sahandapeun kasaluhureun tapi teu janten panghalang kanggo bibi mah komo ieu jang otang pan salaku pupuhu lembur jam kudu memang sakedahna kagungan kawajiban pikeun ngageuing ka balarea aki juma jeung utang arunggut-unggutan bari seuri sarta saenggeus cukup ngobrolna biinah gancang wae ngajak Kang Otang rek manggihan ceuitoh nu keur dikurung bari dipasung kadua sukuna jeung leungeunna ge di rante. Jang ayeuna atuhnya manawi tiasa bibi teh hoyong apal kaayaan ceuitoh sarengan bibinya hoyong ninggal mangga bi ayu atuh wang bujeng wae ayeuna saterusna mah Kang Otang dituturkeun ku biinah muru ka hiji tempat di mana ceuitoh dikurung sedengkeun aki Juma mah terus muru balik ka imahna sabab melang kanini cenah bisi ngadon neangan lumeh si aki teh tas ka kebon ngadon lila teu balik nya sanepina ka tempat nu dituju biinah hatena ngahelas jeung sedih
sabab ceu itu teh dikurungna lain di imah atawa di penjara desa tapi di tempat urut kandang domba anu lowong kari kandangna wungkul ceu itoh kabeneran keur peureum harita teh sare ngadadak buringas mangsa aya dua jalma nu asup. Hah, saha sia maneh teh hah? Hah, arek naon sia ka dieu? Hah, ampun, ampun, lain kuring lain, lain kuring lain ampun, ampun, kituna teh ceu itoh. Buuk katingali rawun, bibir barulah garetihan keur panas jero meureun, panas di jero meureunan. Ceu itoh, ieu abdi ceu itoh, biinah bal ngawalon bari ngageleter sorana watir ari ningali kitu mah jadi kieu bi kaayana mah ayeuna moal tiasa ditaros rupina bi wayahna wae datos kieu geuning muktosna muhun teu sawios akang katerangan ti akang oge ieu tos cekap geuning mangga atuh. Mangga bibi ayeuna mah sajawangsul wae mudah-mudahan we atuh ceu itoh tiasa damang deui tina gangguan jiwana. Sumuhun bi mangga atuh nanging hapunten nya woh bilih kirang sugema nalika sim kuring kabea nu ngabageakeun anu sumping ieu teh duh nanging kumaha deui sakieu buktosna manawi teu kedah nyarios kitu atuh Jang Otang bibi maduh kalintang bingahna nampi walaran penting ti Jang Otang teh deui sarta bisa ningal kana kaayaan ceu itoh anu memang pikawatireun deui akibat kalengitan harta jeung salaki katut anakna pastina oge sami kitu. Anu langkung paos mah nya kitu teh abi ieu teh teguran ti Gusti bongana bet salah lengkah dina enggoning nyorang kahirupan tapi ketang namina ge manusa tuh bi taya anu sampurna anu leres moal hayoh wae leres nya kitu deui nu lepat moal hayoh wae lepat eta memang gumantung we kana pribadi masing-masing kitu cek Kang Otang nya sanggeus ngarasa cukup mah biinah rek mulang wae kalembur kalayan menang katerangan jeung bukti ti Jang Otang harita mah terus mulang wae. Dina waktu meh sarua Asep tembong karak balik sakola lempangna semu ngalenghoy pok bapana harita nya harita ae Asep kara balik sia teh babal di mana heula maneh teh cek Asep cek Kang Maman ningali Asep kakara hol kaburuan imah geus kudu disapakeun ku sikep kolotna nu tegeug atuh seredet wae hate Asep nyeredet beurih sabab ceuk pangrasana eta mah teu bener bapa teh geus teu nyaah deui ka dirina Asep teu apaleun saha sabenerna nu aya di hareupeun. Sebalikna Mang Maman palsu ngarasa gemes anu ngancik dina badan Asep teh aya hijin aya jin hiji atawa siluman genderuwo awewena anakna Raja Genderuwo meureun anu salila ieu jadi musuh satru kabuyutan Nyi Blorong nya dina hiji waktu eta jin siluman genderuwo teh kudu bisa keluar tina badana Asep lamun perlu mah rek ditantang ijen.
Nyeha oge ka Asep. Bener-bener jiga nu ngewa teu mere budi nu someah sakumaha ilaharna. Adi kalanceuk harita mah jiga musuh wae ningali Asep. Nya ningali Asep kitu teh gancang wae manehna asup ka jero imah. Embung terus kapapanjangan narima sikep nu jadi bapa. Nuker harita manehna diuk dina golodog mawa ulin nyeha. Asep, kamana sia teh hah? Cek bapana nyentak. Asep rada ngarenjag gitu nate suku karak asup sabelah nu katuhu dina lawang pato harita Mang Maman jeung Nyi Eha murupanto lawang gep leungeun Asep dicekelan pageuh terus ditungtun semu digusur dibawa ka tukangeun imah anu nyingkur deket ka kebon bonteng tolonjong solontod wae disuntrungkeun Asep teh ku Mang Maman dina lahan anu lega nepikeun ka nolonjong terus labuh nangkuban Asep tuurna baren. Asep, maneh teh ye budak teh celoy-celoy wae maneh teh yo. Boga kakuatan hanteu sia teh. Malah teu kurang ngabayakeun deuleu dewek teh. Cek bapana sikepna mungguh beuki galak. Nya ningali kitu teh Asep neuteup ka Mang Maman bari gancang nembalan. Ampun Pak, ampun. Pak, nya aya naon? Bat Asep teh dikikieu teuing. Maneh mah yo moal ngarti kana urusan nu kieu mah Asep moal ngarti. Boloho maneh teh boloho pisan budak teh yo. Maneh teh yo arek dipaehan ku aing teh yo, dipaehan mempeng eueuh indung maneh. Tuh maneh teh tuda jadi budak teh boloho-boloho teuing. Jadi jongjon yo aing teh maehanana deuleu. Cek Mang Maman kituna teh bari serepet mesat bedog seukeut meuni ngagorilap. Bapa masuk keureuy wae ka Asep. Ampun, ampun alim Pak. Asep mah hoyong kene hirup Bapak. Cek Asep bari neguh sikap bapana ku perasaan nu teu lazim anu ku batur mah nu sok disebut teu hideng. Ye geningan maneh teh Asep budak ceuleupeng maneh teh eueuh gunana sia di dieu ge di podaran wae ngadaon seuri sia mah rek di podaran teh ha cager sia teh Asep. Cek Mang Maman beki tambah galak sikepna pungguh nyetarkeun hate Asep. Nya nyeha teu ukur nempokeun wungkul tapi hayang miluan nyiksa ka Asep. Gep manehna nyokot batu sakede jempol beletrak wae ditenggangkeun kana tarang Asep. Atuh Asep angtukna mah nyeri memang nyeri tarang nu ditinggang ku batu ku Nyi Eha tapi hate Asep leuwih bakal nyeri deui jeung Gudawang sabab dikakaya ku bapa jeung adina sorangan geus puguh atuh ku batur mah loba nu dibuli. Asep teh nguatkeun maneh. Tarangna tembong ayeuna rada ngajendol sagede muncang surudut cipatona bijil maseuhan kana pipi. Tingali kumaneh Eha, tingali tuh si Asep teh karakah leweh geuningan budak teh gede-gede leweh sia teh udang atuh sia teh hoy. Budak ogohan papanya, budak ogohan Asep teh beki leweh wae sia teh kituna teh bari ngajekok cangkeng Asep ditajong ku Nyi Eha nepi ka burial muncelik panona lantaran
cangkengna panas jeung nyeri urut ditajong ku Nyi Eha kotka asa nulak kana hulu angen hese ngambekan. Tajongan Nyi Eha teh mungguh bedas lin upama tanaga dewasa dampal sukuna bet tuas ka cida. Ampun Eha, ampun bapak, ampun ulah nyiksa tuh ka Asep teh. Cek Asep bari ngalengis mata kuatir nempokeun atuh kumaha deui lain Mang Maman asli tamah. Jadi eueuh rasa watir jeung nyaah ka Asep cecep jeung geuleuh wae nu aya sarua jeung Nyi Eha nurutan Mang Maman nyiksa Asep. Urang tunda heula kaayaan Asep nuker dikakaya ku Mang Maman palsu arek di ala nyawana sabab aya maksud nu tangtu nyaeta mancing siluman genderuwo kaluar tina ragana Asep. Urang ayeuna kocapkeun wae di alam siluman genderuwo harita anu salila ieu nyanding dina ragana Asep ngahaja keur kaluar indit ka nagarana nepungan bapana di karaton kerajaan nalika Asep masih di sakola tur tetela deui datangna ka nagara meh kabeh ngarupakeun jelema gagah garagah jeung sakti komo rajana mah mungguh gagah Respati deui make pakean oge nu harurung harerang sirahna make mahkota tina berlian diuk dina kursi gading kilang kancana. Rupana mungguh kacida gelis ari ingkang raja katerahna Raja Raden Tirta Purajagat budakna nu salila ieu nyanding ka ragana Asep teh katawis geulis halisna rada kandel panon cureulek irung bangir bibirna ipis awakna sampulur jangkung lempai buukna panjang katutup ku mahkota awakna dibungkus ku baju mewah. Raden Tirta Purajagat neuteup ka anakna pinuh ku kanyaah teu lila ngandikeun lisan nu daria. Anaking anak ama kunaon hidup teh wakamulang geuning lain hidup teh masih betah jeung anu jadi salaki kitu sekaligus nu bakal jadi gaganti ama di ieu nagara cek Raden Purajagat awakna katelah Nyi boros wa tiningkir gancang ngawalon bari neuteup ka indung-indung bapana bari nyembah hormat nakar. Ampun nu kasuhun ama abdi danget ayeuna nuju bingung ama nuju bingung. Nuju bingung naon Nyai teh? Nuju bingung naon? Jeung bingung kunaon di? Pok geura caritakeun ka ama tong asa-asa anaking. Kabingung abdi teh nyaeta tetiasa wae kakandungan ama. Padahal abdi sareng Kang Asep tos sabaraha kali pan ngalakukeun kumaha manawi carana ama supados Kang Asep subur. Aya etaan ama sanaos alit keneh
Cek Nyi Boros watingkir semu era kajawabna. Oh, Hari Sugan teh naon gelis. Tenang, tenang. Soal kitu mah gampang. Nya ku ama engke wang bantunya. Ku ama salaki hidup dina impian arek dipesek kantong etananya sangkan buru-buru mere turunan ka hidup. Cek Raden Pura Jagat nyanggupan kitu nya katara paromana Nyi Boros watingkir sabab kasusahna jelas bakal dibantuan ku bapana. Permasuri kilat permata salaku nu jadi indung puguh milu reus jeung bagja bari teu kurang-kurang mere kamandang jeung sumanget ke anakna nu cikal sangkan cita-citana hayang jadi permasuri raja tapi rajana teh hayang boga turunan ti manusia jeung leuwihna ti eta kudu boga kaleuwihan mugia leksana tina kanan. Nuhun ama ibu abdi kalintang bingahna margi kasusah abdi bakal dibantos ku salira duaan. Jugwae ayeuna mah hidup geura mulang deui kana jero waruga salaki hidup anaking. Tapi omat ulah lila-lila ditinggalkeun yeuh bahaya Nyai. Komo ayeuna ama ningal kaayaan salaki hidup kaancam bahaya pati jug geura bantu ku hidup bisi telat manten antek-antek nyiblorong kudu nyaho yen pihak urang anu saestuna pangkuatna di nagara siruman. Nuhun ama mangga abi mios ama. Tapi sing hati-hatinya bisi indung hidup nyahoeun budakna aya nu ngakalakeun keh wayahna hidup teh tong wakahayang ngancik jeung ngabatinnya mun kapanggih ku indungna yen anakna kasandingan pihak urang bakal cilaka gagal pamaksudan nu ayeuna mah karak tengahna perjalanan ieu teh mun Asep geus loba nu dipikangewa ku sabangsana pang-pangna mah yeuh ku indung anu ngandungna tah engke Asepna bakal frustasi gering pikir terus akalna jadi satara jeung urang anu ku bangsa manusia bakal dianggap teu hideung tah kitu geulis. Muhun ama perkawis eta mah baris diestukeun ku abdi. Mangga ama abdi dikantun heula nya. Cek Nyai Boros watingkir undur diri ti ingkang Ibu Rama. Belesat jirimna ngabelesat ninggalkeun karaton nu mewah bari ngarobah wujudna jadi sagulung haseup ipis ngapung ngaawang-ngawang kajomantara dibarengan ku ngalebugna angin puyuh lilimbungan tur ngandekan sakabeh dandaunan jeung tatangkalan di alam manusa. Nyi Boros watingkir nyeblak hatena terus jadi nafsu ngagugudug amarah teu kawadahan nalika ningali Asep teh keur pada ngakaya. Mang Maman nyereundeuk nyampeurkeun ka Asep bedogna di lagar pikeun dipake nindak. Nya kitu teh Asep bisa ceurik bari sasambat ka indungna tanpa bisa ngalawan. Ma, tulungan Asep ma, tulungan. Sok syah, sok burukeun. Rek minta tulung ka saha sia maneh teh Asep? Moal aya nulungan deuleu, moal. Indung maneh mah keur eueuh di imah teh eueuh.
Sok syah. Mana nu ngancik teh? Dina awak sia teh ha? Gerak keluar syah. Jeung sahareupan yo dewek. Penasaran. Nah, sakumaha kahebatan si laing teh ha? Waktosna seep cenah yo. Aduh nya. Muhun waktosna kabujeng seep ieu teh duh. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui. Dina seri ka-30 nya muhun. Mangkingce ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.